Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat ya, berjumpa kembali di channelnya Kang Barak Official. Pada kesempatan kali ini saya berkolaborasi bersama Dara Sunda ya, meliput suasana pernikahan di Kampung Tanjung ya, Desa Selawi, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Dan ini rombongan pengantin dari Kampung Ciloa ya, Desa Mekarsari, masih satu kecamatan, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat ya. Jadi ini pernikahan satu kecamatan ini sahabat ya, berlokasi di Kampung Tanjung ini sahabat. Oke sahabat, seperti apa keseruannya, simak terus video ini. Ini bawaannya nih. Akhirnya kan orang yang kanan deh. Kayu man bangkong orang. Ukur sakanan nu dibawa jeung bobogan. Takut jelas jeung mudah-mudahan dua disadayana sok sanaos hayaan anu ala kadarna. Ieu pun anak dina sabada di akadan, sabada di rumah tangga. Allah subhanahu wa ta'ala sing dibeungharkeun hatena, sing dibeungharkeun hartana, sing dipanjang kunjung lambat lembut rumah tanggina. Moal biasa disumput-sumput mangrupikeun materi katingal aya nu jijing-jing, aya nu ditanggeui. Anu lamun ditingali secara nilai mah
di luhur supados ieuna rada sae serang mangga kanggo seksi dokumentasi. Sok oke ngantesan difoto ieuna senyum tinggal kamera ras salim di Banten ditahan Bu salimnya ditahan. Terus alhamdulillah penyerahan secara simbolis perantos dikapayunkeun mangga kanggo cacanakanana ditampi wae dibantesan ku pagar ayu sinareng pagar bagus mangga diestafetkeun wae kanggo cacanakanana. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah, Priyogi diuningakeun kanggo acara walimatun nikah bade dilaksanakeun di Lebet Masjid Al-Adrai. Khutbah nikah anu dilajenkeun kana akad nikah oge silalang doa anu insyaallah bade dilaksanakeun di Lebet Masjid Al-Adrai anu bade dipimpin langsung ku petugas di kantor Kementerian Agama Desa Sulawi. Kanggo pelaksanaan walimatun nikah mangga ka panganten calon panganten komplek sinar sepuhna mangga lebet wae ka Lebet Masjid mangga oge kasepuh di calon panganten istri sepuh calon panganten komplek oge keluarga besar anu bade nyakseni karena pelaksanaan walimatun nikah mangga ngalindihan wae Masjid Al-Adrai lebetna ka dieu panggen mangga dihaturan wae. Oke, sehingga kanggo keluargi di kedua belah pihak anu bade nyakseni kana acara walimatun nikah mangga biasa ngalebutan Masjid Al-Adrai. Semoga disampaikan dengan petugas di kantor A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Said Sofandi nikahkeun kaula ka anjeun. Anak awewe teges kaula anu namina Nopia Sahala Hendriani kalayan kamu mas kawin masa program dibayar kontak dari waktu nikah sama biasa Hendriani kalayan mas kawin masa program dibayar kontak. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Disyukurin atas nami pengatur acara di Cikapung Sakit Wae, nanti penuhun ke berbagai pihak anu parantos ngedukung karena keberhasilan bahasanya acara wani makin kayu. Oke, untuk pihak penting bahwa di rumah tinai nayogikeun acara dina dan ayana aya dina sakieu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Alhamdulillah tosahnya punya. Lampung. Ibu doa anak kamu apa? Ya, wilujeng kanggo Pia sareng Said, semoga menjadi sakinah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lancar sampai ke depannya ya. Ibu sama ibu siapanya? Saya neneknya. Neneknya, Saya neneknya Masya Allah. Pia. Mudah-mudahan jadi amal ibadah buat Pia dan keluarga. Doa terbaik aja ya. Terima kasih Bu ya. Ini lagi acara ramah tamah ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Tanjung alun-alun ngalih ka paling dieu. Biasa mah di kidul alun-alun banyak. Hadirin anu kepieueun dihormat, paminten dina bagi dieu alhamdulillah. Dan ia sareng AA parantos sering akadan kalayan aya dina kalancaran. Malam mandar urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan mempelai baru dengan keluarga nu sakinah mawaddah warahmah dibegikeun tina balai dicatatkeun dina rezeki. Hadirin nu kepieueun dihormat, sapertos biasa kali paranti dilakukan Sunda sada jadi akadan sok disawer panggaweran. Utami paminten sanak hikmah cenah ieu sawer nyaeta sapertos tadi urang doakeun ku urang sadaya mudah-mudahan mempelai jagan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dina waktu dieu anu bade ngadeudeul kawin sawer nenek Mahaji ieu sawios kahormatan paminten Mahaji sakadana muprukeun doa kanggo putu pamintennya Mahajinya kanggo putu. Mangga hadirin dangukeun heula paminten sapatah dua patah kata pangdeudeu kawin ti Mahaji. Wakos disangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen dikupingkeun laguna nya. Kata-katana itu lah. Ini mah. Suaranya bagus sekali ya. Ayo semangat. Ulah ingkahkan ilahan ansurna najadi
Iya mana kang YouTuber. Atur nuhun. Sarang kantong-kantongna buat haji disanakeun. Mangga nyalakeun. Kareni. Masya Allah ramai sekali ya sobat. Aduh. Keluarga pihak mempelai mempelai pamer. Kata mohon sejak Allah kabupaten untuk Suantena sae mah alhamdulillah. Aduh. Ya harusnya surat emak saja aduh. Masaha ya teh namanya teh. Alhamdulillah. Saya dari kalau sawe dapur ya nanti mana? Abdi di Cibuga abdi mah. Kan? Saya pisan. Masya Allah mohon. Oh, Ibu Rias. Kurang naon bagus. Oh, saya pisan. Bagus, top. Berkebun-buru gitu. Oh, mohon Masya Allah. Amin, amin. Kenging Pak RT kenging. Alhamdulillah ya. Aduh, kali. Masya Allah. Pak RT kenging. Ya ngiring bingah. Ngiring bingah. Alhamdulillah Pak RT nya. Alhamdulillah ngiring bingah. Sadayana ya. Masya Allah. Meriah sekali sobat ya.